Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man ikhtarahu min ibadihi li ada'i ta'at ma'a mulazamatil adab wa hada man irtadahu ila tawzi'il awqat 'ala al-ishtighal bil 'ulumin nafi'ah wal ibadat wal ahzab wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-barrut tawwab wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man zahada wa tawakkala wa akhlasa wa khala litahannus wa anab wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad alladhi khuluquhu tanzilul kitab wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku jadatas sawab. Amma ba'du, sabadana mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sabadana muji syukur ke Allah Ta'ala atas segala rupa karuniana Allah, hidayah sareng taufikna ka urang sadayana, terutami ka jalmi-jalmi hamba-hambana anu diselir dipilih ku Allah Ta'ala, nu diluhurkeun darajatna. Oge sabadana ngucapkeun dua kalimah syahadat. Sinareng sabadana macakeun sholawat sinareng salam ka panutan alam, kakasihna Rabbul Alamin, junjunan urang sadaya makhluk nupang agungna, nupang muliana, nyaeta junjunan sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad. Oge kulawargina anu disucikeun ku Allah, sahabat-sahabatna anu pada suluk ngamah sadayana karena tarekat jalan jalan-jalan pituduh, jalan-jalan bener, jalan-jalan hak, sehingga darah rugi aranjeunanana kana puncakna anu dimaksud, nu dicita-citakeun, yakni musyahadah, jongok gok ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salajengna para ahli pangaosan sadayana anu kalintang dicintai, oge kalintang didoakeun, mudah-mudahan sadayana kaangken umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok sanaos paling bocret, sok sanaos paling hina, paling kotor. Moga-moga ari nyantel mah gerbongna najan barau, najan kalalotor, mun pacantel-cantel mah tuluy nyantel nepi ka nyantel kanu boga mesin. Insyaallah huluna nu boga mesin nepi ka Batawi, gerbong nupang tukangna anu pang kotorna ge bakal nepi. Mung darajatna ya kitu teh we, darajat gerbong nupang kotorna nu ngeusiana ge paling jelema-jelema anu memang ya geus eueuh ongkos, geus eueuh itu ieu ya gajelengna ka dinya. Ai bantar urang rek ngabandingkeun diri jeung nabi mah jelema gelo,
pantar urang rek ngabandingkeun jeung sahabat nya jelema keplek. Pantar urang dek ngabandingkeun jeung para wali, para ulama, jelema kurang saeunan. Jadi pantar urang mah da teu kaasup para urang. Teu boga kelas para. Aya lain parako masih kana. Para seuneu itu mah panai para nabi itu. Para malaikat, para wali, para ulama ya ngejirikna ka urang meureun parako teh ya. Jadi keur urang sadayana urang mah ala kadar ngicilik numawi ngaran si kecilik mah ngarumasakeun maneh sing bisa ngaitkeun diri kanu baroga mesin atawa ka jalma-jalma anu boga beungkeutan ngait tuluy dugi ka kanu boga mesin. Sabab teu aya di jalan keur jalma-jalma nu hayang nepi kana tujuan iwati kudu ngaitkeun maneh keur pantar urang. Urang sadayana diajar ngaos azkiyah, urang sadayana diajar ngaos ilmu tasawuf. Daya sanes keur pantan urang mah iwati dek diajar ngaitkeun ka jalma-jalma anu kasifatan ku azkiyah ieu, ka jalma-jalma anu laku lampahna lahir batina estuning eusina azkiyah ieu. Sugan we urang sadayana kacepretan tina akhlak aranjeunana sok sanaos sakeceret lu geus bagja keur urang sadayana mun tiasa kakeceretan ku akhlak aranjeunana. Oge urang sadayana lalajo supaya urang apal geuning kitu nu disebut wali teh wah hiji ge geuning aing mah teu kalaksanakeun geuning kitu nyaho we hargana wali ulah nepi ka ayeuna wali disepelekeun ka para wali calutak ka para ulama ngarendahkeun nu jadi sabab bangna ngarendahkeun rarasaan aing geus sarua jeung maranehanana. Tuluy wani nyalahkeun, tuluy wani nyebut ahli bid'ah. Nu disebut ahli bid'ah teh ayeuna mah para wali. Naon sababna? Sabab ayeuna mah kana tawasul geus nyebut bid'ah. Han aya tukang tawasul para wali, para sahabat tukang tawasul teh kumaha atuh da? Ayeuna mah geus kitu ayeuna mah para ulama besar tukang tawasul teh. Lain urang anu ukur tukang ngaramet atawa tukang macul atawa tukang ngabeca jeung sabangsana wargana urang mah teh ilmu teu amal. Tuh anu tukang tawasul teh si horeng jalmi-jalmi nu disebut jelema nu geus nepi ka Allah taala. Anu geus makrifat ka Allah ge tawasul. Naon sababna? Sabab tawasul mah mangrupakeun hiji sifat tawadu, sifat handap asor ngarumasakeun maneh abdi mah rumaos teu nepi ka pangeran bari geus nepi ka Allah ngarupasakeun teu nepi urang mah teu nepi ge boga rasa nepi langsung saja gitu. Matak aneh nah ai jelema nu narepi marake wae pelantara, jelema nepi make perantara bari manehna mah nararepi gitu. Nah aneh urang nu teu nepi mung make pelantara itu ciri naon atuh? Hiji itu ciri tawado naker, dua urang ciri takabur naker. Sakitu we tinggal mikiran maneh daya mah. Jadi ayeuna mah anu dianggap ahli bid'ah teh si horeng wali-wali Allah, ulama-ulama Allah. Malah ayeuna geus wani nyebutkeun ahli bid'ah, adan 2 kali Jumaah disebut bid'ah, sementara anu nyareatkeun anu nyunahkeun adan 2 kali teh apaan? Sayyidina Utsman radhiyallahu an mantuna Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam khalifah rasyidin teh. Allahu akbar. Pantar urang wani nyalahkeun ai pantar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sami-sami mantu Rasul nu sami-sami khulafaur rasyidin sumangga sadaya-daya teu didorong, didukung, ditampi, diperjuangkeun, dijaga, dilestarikeun. Adan 2 kali teh kusaha Sayyidina Ali anu jadi khalifah mantu Rasul pintu gerbangna ilmu teh. Bayangkeun ari urang wani nyebutkeun ngaco tah adan 2 kali teh cenah eta mah Utsman bin Affan nu bener sunnah Rasul mah sakali ditambahan ku Utsman cenah nyebutna ge geus nyepelek. Gaya nage geus gaya gumede, geus gaya nyepelek. Kusak itu geus katembong. Mata perlu urang sadayana apal karena amalan-amalan nu sok diamalkeun ku urang bisi boga rasa nyorangan kuring teh ngalakonan kieu teh lain urang mah nuturkeun. Urang mah nuturkeun nurutan. Aranjeunana teu nyaho naon-naon urang mah pokona menurutan aranjeunana we duka kedudukanana hadis Quran teuing kuring mah teu nyaho da kuring mah dipaksakeun ge hayang nyahokeun sahih jeung dhaif kalaka pabeulit deui oleh diajar nalar Quran saayat tu ayat ayeuna geus poho deui cikeneh kamari ieu hayang nalar tina wadduha ayeuna geus pabeulit deui. Kumaha atuh urang dan kadang urang teh osok ka piheulaan ku telahan telah kiai telah santri telah ustad padahal angger pohoan gitu sarua we ngan peda sok kakeunaan ku telahan nalah gitu. Kadang-kadang anu leuwih wakel nu katembong jelema anu teu boga peringkat kiai nini aki-aki kiciri karena pengajian bari hujana deku nya kala tasbih wiridan di imahna dilaksanakeun tah cenah ceuk kiai teh dilaksanakeun kiai nama wallahu alam ngalaksanakeun wallahu alam teh itu. Jadi walhasil eusina masih horeng ya sawaraga teh parebut balap darajat teh si horeng balap silih udag silih susul antara disebut murid jeung disebut guru kadang nepi ka guru kan katinggalin ku murid kadang-kadang memang guru miheulaan murid ieu mah eueuh nu apal sabab urusan nyangkut jeung urusan batiniah di samping jeung urusan lahiriah. Urusan lahiriah bisa katembong tapi urusan batiniah teu katembong walhasil itu teu bisa suudzon urang kanu saja. Jadi urang sadayana alhamdulillah ku Gusti Nu Maha Suci dipaparinan panjang yuswa dipaparinan ku Allah taala sehat dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala kakuatan syukuraneun urang sadayana terutama urang teh dina sasih Ramadan nu mulia make bisa ruang riung kieu make jeung urang ngupingkeun pidauh-pidauh para wali nampi wasiat-wasiat para ulama nampi dawuh-dawuhna panutan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguping pidauh-pidauh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dawuhan malaikat ka kuping ku urang. Alhamdulillah bagja ieu teh dawuhan-dawuhan nu pasti nyalametkeunana lain susuganan ieu mah lain sasangkaanan lain pasti nyalametkeun urang ngabagjakeun urang beda jeung koran beda jeung berita nu aya dina TV beda jeung berita nu aya dina radio beda jeung ilmu jelema ilmu duniawiyah anu ukur susuganan entong boroma keur akhirat cacak keur ngala duit ge aya anu nepi aya anu henteu geus belaan beak sawah beak naon sakola geus doktoran dokter jeung sabangsana kadang eleh ke tukang bala-bala eleh ku si emak anu tukang itu teh naon aya nu peuting teh geuningan sok areureun tukang timbal
maici macici ma eleh ku manci nih usaha jalan-jalan bisa ngebiayaan batur biasa ngebiayaan batur kadang nugas boga gelar mah oleh bingung jembi rieuh mes-mes stres mes-mes lep op kaos kadon lep saridon lep kitu kunaon mikiran tumiseun rieu mikiran baju budak rieu mikiran itu mikiran ieu teh eta teh anu disebut jelema pinter buktina jadi bodoh gitu. Nah itu dianggap jelema bodoh nini naon bisa na nini ngetrik tapi bisa ngebiayaan batur hari-hari serius kok Allah dirizkian gitu ya teh sekolahnya SR sana sekolahna teh nanti lu tahun SR mah SR cenah sakolana teh nah gitunya oh si orang ilmu dunya teh keur ngaladunya wungkul ge can karuan komo lamun keur ngalah akhirat jadi patokan peraturan prosedur tata cara dan aturan-aturan ieu cara ngaladuy teh kudu kieu kabehanna ge ukur ilmu dzanni ya ilmu sasangkaan wungkul malah kadang-kadang make jeung wahmi teh waham we ya malah ukur alah eta mah kadang-kadang ya mah kadang-kadang geura cenah mah neangan nomor nu gelo ditanya fatwa nu gelo ditanya nu burung aduh nah, kitu atuh da jelema lieur geus lain doni deui eta mah lain eta beda jeung dawuh-dawuh ulama dawuh-dawuh wali dawuh-dawuh rasul lamun dicekel pager ku urang dawuhan wali dawuhan ulama keur dunya jadi keur akhirat jadi ingat bahwa wali teh jelema nu dihargaan ku Allah jelema nu dipercaya ku Allah lamun jelema nu dipercaya ku Allah ku urang dipuntangan tuluy urang narima saran jeung isyarat ti anjeunna sing ingat hubungan anjeunna jeung Allah langsung mata lamun ngagugu kena dawuhan wali jadi wae geuning acan jadi wae tingali bisi aya anu acan kalaksanakeun syarat-syaratna sabab rek ijabah doa teh syaratna loba ari ge teh oh geuning nya nu didahar ku urang mah subhat nu dipake subhat nu katingali ku urang muharramat nu diharamkeun kitu nu ditumpakan ku urang kendaraan urang anu dicicingan ku urang jeung sabangsana tuning haram jeung haram dilakukan ku urang nya jadi lain salah wali lain dan lamun make tarekat wali mah nu sabenerna tah bakal kapanggih tah nu disebut ijabah teh kumaha jadi kabehana ge ijabah ayeuna urang teh ukur ijabah sasangkaanan alhamdulillah abdi teh diijabah padahal can karuhan ijabah nu hakiki da jelema anu geus nepi kana makom ijabah nu hakiki mah entong menta anu umum menta na anu ngadadak ayeuna cek gur tu nu mustahil gitu sarta sakali kitu dua kali kitu tilu kali kitu tah eta ciri ijabah ari ukur sakali-kali mah kitu ya temedu kak malah mun diakurkeun jeung kalakuan urang ternyata kalakuan urang loba nu teu akur jeung sara teu akur jeung dawuh Allah tuluy make jeung boga rasa ijabah lain eta mah komo eta mah istidraj naon istidraj teh nyaeta panyungkun ti pangeran urang boga kahayang prokop syah gitu syah hakan syah sok sing bentet syah itu urang euna usaha saprak milu ngaji ya kaditu ka dieu diajar wiridan nah usaha jadi macet deng teh diwiridkeun keukeuh macet wae kalau ka beuki dieu beuki macet nah eta kieu nah atuh ari keur meujeunna ngamprung sagala rupa tungul di parut catang dirempak usaha teh bet maju sagala kahayang ijabah tak lain ijabah itu teh
lain ngaranna istidraj teh naon cenah panyungkun digugu sagala kahayang asa diijabah lain disungkun eta mah cagerna panyungkun bogana panyungkun sagala panyungkun nikmatna panyungkun ya disungkun ku Allah Ta'ala disungkun. Jadi orang ulah wakajol yakin 100% ieu teh gitu kadeudeung Allah ka urang. Jadi urang teh jelema nu geus dipikadeudeung ku Allah Ta'ala ulah waka yakin sakitu kudu make jeung boga sababaraha saku ya dina hiji sisi urang teh sing ngarasakeun ieu teh paparin Allah nikmat Allah dina hiji sisi urang teh kudu keung gitu kudu rempan boa ieu teh ya panyungkun ti Allah Ta'ala sabada urang naliti karena keayaan akhlak urang keayaan gitu kalakuan urang makanya pangeran ngarahmat ke jelema doraka makanya pangeran ayeuna maparian kurnia ke jelema tukang maksiat piraku cek urang ge ya ngan urang ke sing hade sangka bae ka Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana-mana urang menang kararepet menang cocoba sabada urang jadi ahli pengajian ternyata usaha macet loba sagala gujud tak ieu teh cobaan ti Allah Ta'ala ngahaja melalui setan ngahaja neangan jalan sabada jelema menang hidayah mun teu dirina teu bisa nyawakna teu bisa kitu hartana kulawargana tuluy diganggu tadi hiji sisi deui sisi lain setan-setan boga hanca ngaganggu ngahaja sina teu payu sina macet jeung sabangsana di sisi lain deui Allah Subhanahu wa Ta'ala ku ngalaksanakeun ku anjeunna ngresakeun urang dimacetkeun usaha teh eta teh hiji cara keur ngagosok sagala dosa-dosa urang anu geus ti heula anu can katobatan ku urang sabab sagala rupa dosa urang eta kabeh bakal jadi mamala imma mamalana di akhirat wa imma mamalana di dunya gitu. Contoh jelema tinggal salat lalai salat contoh jelema lalai zakat pan geus diterangkeun ya jelema nu lalai salat diantarana siksaan teh cenah lain ukur di kubur lain ukur di akhirat di dunya ge rek dibere ya jelema ngalalaikeun salat teh sakitu urang ukur urang bisi kungsi ngalalaikeun salat tuluy can katobatan ku urang nu matak cara keur ningkatkeun deui kamajuan urang teh iwal ti dadasarna tobat teh eueuh deui ayeuna mah lain kitu di manusia macet istighfar ceuri ka pangeran nyuhunkeun dihampura segala dosa lajeng nyuhunkeun dicabut tina segala musibat ulah wakajo dicabut tina segala musibat can menta hampura tapak nu tadi can anggeus teh kahartos jadi urang sing hade sangka sing emut sing yakin sagala nu tiba ka urang eta teh aya lantaran urang kungsi ngalakonan kesalahan so geuning urang sok kuping lamun urang init ka Mekah cenah aya kajadian sing inget eta teh hukum karma teh sing inget gitu sabenerna bahasa sing inget teh lain di Mekah wae cek aulia mah cek ahlul haqiqah mah cek para jalma-jalma nu makrifat mah di Mekah kitu di dieu kitu ngan urang teu encan nepi darajat kanyah urang nepi ka dinya padahal kitu keneh nu keuna ka urang ieu teh sing inget bisi takabur bisi ujub najan urang cicingna di Pangaduan najan urang cicingna di Sumedang Allahna eta keneh nu ngabalesna eta keneh nu merhitukeunana eta keneh tah ku sabab urang mah tara dirasa-rasa padahal kitu keneh ngan peda di ditu aya lebih keistimewaan pangnasok nyata cek gur sakaligus di ditu mah apan tempat wali di ditu mah tempat malaikat
kumpul di dinya mah tempat Nabi hadir. Jadi lamun ayeuna cekur tina dosa sakaligus teh wajar. Naon sababna atuh da wali wungkul di dinya teh. Matak lamun urang ka Mekah, urang teh kudu nyayagikeun saat-saat neangan jalma-jalma anu disebut wali Allah. Teh teangan ku urang, taliti ku urang sifatan-sifatanana, suhunkeun ku urang ka Gusti. Naon sababna? Aya dongeng Imam Sahruwardi. Ari Imam Sahruwardi teh wah tuh dina madhab Syafi'i ulama anu inohong. Mufti besar Imam Sahruwardi mah itu lain beh dieu. Imam Ibnu Hajar mah beh dieu. Imam Sahruwardi mah beh ditu. Anjeunana begitu mungu haji lebet kamina barang kamina anjeunna damelna teh kuralang kuriling we ngurilingan masjid heb di Mina. Ari murid-muridna sareng rencangna kaget. Nah anjeunana bet damelna teh kurilingan ningalian jalan deuteup kuriling deui. Sebagai ulama besar nah damelna kitu aya batur mah apan itikaf di masjid kumaha ari anyana sanes. Kukurilingan ditaros kerencangna teh kaparan lebih gamparan nyilarian naon ninggalan naon kuralang kuriling we gamparan teh baturan beren wiridan maca Quran cicing husu gitu ieu lain kuralang kuriling ieu kami mah neangan sugan aya jelema anu mana Allah Ta'ala ngadamel saware hambana di Mina ya, di tempat-tempat nukarari ya. Ngadamel hamba-hambana anu mana lamun ngareret eta hamba kasaha bae anu direret menang hampura pangeran. Kami teh yang anu kitu ieu teh. Yang menang hampura. Saha nu dimaksud wali-wali Allah. Wali Allah menetep gitu. Tah eta nu ditetepna teh. So, bisa menang hampuran. Wali Allah mah kitu. Tah kami teh neangan eta, kami teh gitu. Tah batur rumah di jelema nu kitu teh diteakan ngahaja. Diteakan. Urang mah neangan dongeng mah orang mah asruk-asrukan kieu belaan hujanan teh neangan dongeng we dongengna kitu geuning wali teh tah. Jadi urang hayang nyaho syarat-syarat anu nganepikeun ka Allah teh kumaha. Jadi dia meureun ku urang kadah dibongkar diaos diantawisna kitab Adzkiya pisan anu bisa nganepikeun ka Allah anu bisa nganepikeun kana jalan kabagjaan estuning pepek lamun dilakonan ieu azkiya jara diwali kabehana ge namatak aya istilah wali sanga salapan naon sabab apan dina azkiya ieu engke bakal aya salapan wasiat jelema hayang nepi ka Allah susun weh eta jadi salapan kepemimpinanna teh kitu naon sababna apa nek nyitak wali nu salapan lain rek nyeun jelema jadi raja lain dik nyeun jelema ayeuna jadi dalem lain wali baheula mah wali sanga mah maksudna rek nyitak jelema nyeun jelema jadi wali malah ka raja-raja ge tunduk jara di wali eueuh deui iwati kudu mengalaksanakeun wasiat nu salapan kitu jieun susunan kawalian teh salapan ieu diantawis kan firasat anu nepi ka pribados pangna sawareh hikmat wali sanga ngadamel susunan salapan itu diantawisna ya bengke urang bakal kauninga ayeuna urang teraskeun hanca anu katunda tina pidawuhna Imam Bakar radhiyallahu an dina nguningakeun nadhomanana Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu an waliluhung
keur naratas jalan kabagjaan, jalan kasalametan, jalan wusul, jalan nepi, jalan musyahadah, jalan mukasyafah. Namanya dugi ke halaman salapan baris ka 8 tiluhur qala al Hasan al Basri eta qala bismillahirrahmanirrahim dawuhan Imam Bakar radhiyallahu an moga Allah ngamanfaatkeun ka urang sadayana kalayan ilmu marantenanana, moga Allah ngalimpahkeun karamat marantenanana, moga Allah ngalimpahkeun kaberkahan marantenanana ka urang sadayana sareng ka sadaya mukminin mukminat muslimin muslimat terutama kulawarga urang sadayana turunan urang sadayana. Qala parantos ngadawu saha al Hasanu Imam Hasan al Basriyu anu bangsa Busra, orang kota Busra. Kota Busra hiji kota anu pinuh ku para wali, pinuh ku para ulama. Baheula Imam Hasan al Basri teh ieu teh diantawis reng-rengan kelas tabi'in, murid-muridna sahabat. Itu Imam Hasan Basri teh kelas tabi'in muridna sahabat, janten ngalaman sahabat Imam Hasan Basri mah beh ditueun Imam Syafi'i. Ari Imam Syafi'i mah teu kantos ngalaman sahabat, Imam Maliki teu kantos ngalaman sahabat, Imam Hanafi teu kantos ngalaman sahabat, nu opatan mah Imam Hambali teu kantos ngalaman sahabat. Ari Imam Hasan Basri mah ngantos ngalaman sahabat, nu mawi kelasna tabiin, nampi ilmuna langsung ti sahabat, sahabat ti Rasul gitu. Lok langsung. Imam Hasan Basri teh Imam Hasan Basri termasuk imam anu kagungan madhabnya lira, disebut madhab Hasan Basri. Jadi baheula mah di zaman Imam Hasan Basri keneh ulama teh tos ijtihad masing-masing ngagaduhan madhab pengikut anu kalintang seueurna. Ti anom keneh Imam Hasan Basri mah parantos jadi wali. Ari kaulamaan mah ti murang kalih keneh. Ngan sababiah anjeunna jadi wali teh aya sababna, sabab anjeunna jadi wali teh mimitina mah anjeunna teh kapincut ku awewe. Aya teh nya batur mah kapincut ku awewe jadi wali. Kapincut ku istri anjeunna atuh keur nonoman jajaka. Allah kasepna Imam Hasan Basri mah lain bantrak-bantrakeun kasohor di kota Busra anu kasep da daya deui iwati Imam Hasan. Oh tuh dah Cep Hasan teh Den Hasan tos selup cariosna anjeunna dina hiji waktos nuju mapah pas anjeunna mapah teh sareng jeung hiji istri. Eta istri bari ditutupan eta istri teh. Eta istri teh sohor. Itu kagelisanana. Bari tutupan. Beneran teu acan gaduh caroge eta istri teh. Kicilik teterkeun kayaknya. Parang dituturkeun bulus ka bumi. Taros kesta istri kamana anjir kamana Imam Hasan Basri teh ulah anahem ajanana meningakeun teh ya yen anjeunna kapincu sing takwa anjeun ka pangeran kitu cuk eta istri teh ka awewe naon kitu nya nya geulis nya kitu. Sing takwa ka pangeran, sing sieun ku pangeran. Jaga panon teh.
Ratereret gitu. Aduh, lawan ayeuna dituturkeun nu kasep. Wah, mangaligi gitu. Kawan atuh sing sugan aya suuk mah gitu segala rupa lah. Sakatangar, ieu mah sare sing tak ka pangeran. Tuh, sentak. Cariosna sahabat Imam Hasan Basri keukeuh ieu kapincut ku eta istri. Kapincut keukeuh. Kabayang wae wanyeunana geus kitu datang deui. Ngahaja ka bumina. Barang sumping deui. Aya pembantuna. Bade kasaha cep bade ka dunungan salira aya wartoskeun juragan aya jajak kasep tong kamari ieu teh bade ka salira bejakeun rek naon gitu bade naon cenah saur dunungan aya peryogi we gitu lajeng weh ieu di luar teu dilebetkeun lajeng nyarios ti lebet aya naon anjeun ka dieu nyeta neng akang teh salaresna mah kapelet ku neng teh kapelet ku naonana anjeun teh coba nyarita kapelet eta ku soca neng aduh masan basi nyaurkeun kapelet ku soca alah socana atuh da cureulek si batu bate ABC we. Oh gitu dagoan nya dagoan di dinya ai kapelet ku panon kuring mah kawan mulih tutupan ti pembantuna ya bawa wadah bikin kalalaki nu eta jig gitu bawa panon dina wadah dua nana dicokel ku eta wewe sok iya ari hayang panon mah kitu sok gebek Imam Hasan Basri naon itu ibu ieu saur dunungan cenah pan salira teh palai soca ieu socana dicokel ku anjeunna ngagebeg anjeunna ngejerit anjeunna jerit lajeng anjeunna mulih pertobat anjeunna tekan tos salami kinten 3 dinten ti harita pupus tah siri teh begitu dilayar kadinya dia terus teu aya ngantunkeun cenah anjeunna gaduh ngaraos dosa lajeng ditirakatan ku anjeunna beurang peuting ditirakatan terus gaduh dosa sabab anjeunna jadi sababiah kitu teh gaduh raos dosa ieu nah kareta wewe nya sieuna ku paharaman nepi ka kitu batur mah panon jadi fitnah cokel kitu hah ada orang mah teh culang ciling gawe gitu nah gitu ari pek teh carios ngimpen weh nangis weh Imam Hasan Basri teh damel ai gok teh ngimpen penak jeung eta istri aduh dang dosan geus optimistik tukung si menta hampura gitu Imam Hasan Basri ai gok teh aduh neng akang teh menta hampura luka-luka nangis akang upami harita teu aya sababiah akang abdi teh moal calik di sawarga kan gitu sababiah akang abdi kengeng kieu aduh neng ayeuna mah sababiah neng akang ayeuna tobat ka Allah geus neuk teu leuker malah jantung mabdi gitu geus eta harita Imam Hasan Basri mah tuluy nepi ka jadi wali ti anom keneh jadi wali na batur mah ngajaga haram sareret ge nepi ka wani nyokel panon ari aing kitu batur mah aing mah ulama
eta mah awewe ada kasohor ka ulamaan aing mah ulama tuh batur mah perasaan gitu nepi ka tengenah gitu kasusul kawalian ku batur itu dawan Imam Hasan Basri radhiyallahu an ilmul haqiqati ari ilmu hakikat nyaeta tarku mulahadati sawabil amali ninggalkeun rurat reret kana ganjaran amal ulah sok dipikiran ganjaran amal lu sok dihitung kuring geus sedekah sekian kuring masuk salat sekian kali kuring mah tukang aja sekian tuluy eta teh dipake tetegenan pasti kuring salamet kuring beunghar di sawarga ulah sok kitu eta teh jelema anu belegug can boga ilmu hakikat ilmu hakikat lain kitu ulah sok direret sagara amal hade ulah sok direret lamun amal goreng najan sakeprul apu ingetkeun tuluy saneng-neng nepi ka paeh tobatan tuluy tung eureun-eureun kitu nobatana teh lamun kahadean najan sapoe sapeuting pinuh ku kahadean tuluy puluhan tahun hirup ulah make dihitung dianggap teu boga kahadean we kuring mah kitu itu jadi latarkul amali lain ninggalkeun amal aya ilmu hakikat lain dekul ayeuna mikir nu penting eling ka pangeran zikir ati teh inget we ka Allah taala kitu ai salatna henteu amalna henteu nah lain ninggalkeun amal lain taati ulah sok rurat reret kana ganjaran amal wa qala sareng parantos ngadawu sayyiduna aliyun dunungan urang sadaya Sayyidina Ali kang Sayyidina Ali karramallahu wajhahu karrama muga Allah ngamulyakeun Allah wajhahu kana pamenteun Sayyidina Ali naon sababna Sayyidina Ali make jeung aya karramallahu muga Allah ngamulyakeun pamenteuna sabab Sayyidina Ali mah dugi kapupusna teh teu pernah ningali larangan ku anjeun reret soca teu pernah ningali larangan ku anjeun laranganna teu pernah direret mata moga Allah ngamulyakeun kana pamenteuna apaan urang mah dikorek kebogaan sorangan gulang gaper teu cukup make wungkul tetep aduh hidung ramokbok segala rupa we teh tong direretan dawan Sayyidina Ali karramallahu wajahu man sajal ma dhanna anu nyangka manehanana annahu kana sanya bisa nepi manehna ilal jannati ka sawarga fa huwa mangka manehna teh mutamannin jalema tukang ngalamun nu kitu mah enak yang bisa ngaji mung make jeung teu sare mung make jeung rugi mung kahujanan mung rek kumaha yang ka sawarga kitu jelema nu boga sangka rek asup ka sawarga bari manehna teu ngepres dirina nu kitu mah jelema naon cenah mutamannin tukang ngalamun nu aya urang wayana diajar nepi ka jam 2 kudu ngepres heula ari hayang asup ka sawarga mah ulah boga sangka urang sok ngaji urang sok ada kuring ge osok pangaosan cukup we nepi ka jam 8 peuting cukup we kuring cukup we eta kumaha karasakeun ku anjeun kumaha geus ngepres diri anjeun karasana henteu tah anu kitu ngalamun anjeun boga rasa rek asup surga ku kitu nu kitu teh jelema naon matak Sayyidina Ali mah sawengi teh dipres netepan 1000 rakaat Sayyidina Ali mah unggal wuki netepan teh sabaraha cenah wa man jeung sing sajal madhanna anu nyangka manehanana annahu kana sanyana manehanana bi badlil jadi ku ngorbankeun jeung ku ngepres sagala tanaga pikiran harta bana yasilu bisa nepi manehna ila jannati ka sawarga fahuwa mangka ai maneh teh muta'annin jelema naon deui
jelema belegug deui wae. Ayeuna sagala tanaga pikiran hate dipres, waktu ku urang dikorbankeun, tanaga dikorbankeun keur amal soleh, ngaji sanepi ka peuting dikorbankeun bari hujan sagelebat tuluy urang boga sangka ku ngepres ieu teh aing pasti asup surga, ngaco deh. Ulah kitu, ulah boga sangka rek asup surga ku ieu ulah karunia Allah suhunkeun, rahmat Allah suhunkeun, hampura Allah suhunkeun geus kitu. Ieu mah kuring mah ngalaksanakeun sababiyah, sabab tugas ti Allah Subhanahu wa taala. Kudu kieu ya tugas ti Allah teh kitu. Kuring teh kudu kumaula ka Allah nu sabener-benerna, ieu teh can kurup jeung nikmat Allah panon sabelah ge acan. Can kurup dipake naon wae atuh boga panon teh, can kurup encan, tong boga sangka kitu. Wahukia yang dihikayatkan ya hikayat anna rajulan sanyana hiji lalaki mim bani Israil ti bani Israil baheula orang Israel abida manehna ibadah Allah ka Allah sab'ina sanatan 70 tahun berang peuting fasa'ala tuluy manehna menta Allah ka Allah ayaj'ala supaya ngajantenkeun Allahu ka manehanana ma'al malaikati jeung malaikat hayang babarengan jeung malaikat faarsala mangka ngutus Allah Gusti Allah ilahi ka manehna malakan malaikat yuhbiru nu ngabejaan eta malaikat hu ka manehanana annahu kana sanyana manehanana teh maatil kal ibadati sarta itu ibadah 70 tahun la taliku henteu layak teu can pantes bihi ka manehanana naon al jannatu surga. 70 tahun barang penting ibadah tuluy make jeung menta abdi teh hayang sasarengan jeung malaikat torojol malaikat itu sia jol hayang bareng jeung malaikat hayang satingkat jeung malaikat sia can layak asup ka sawarga deuleu itu teguran ti Allah taala eta teh ibadah sabaraha tahun iya urang kakarake sabaraha poe urang itu geus loba hees falamma balago mangka sabadana dugi eta berita malaikat hu ka manehanana qala mangka nyarios al abidu eta nu tukang ibadah teh nahnu abdi Gusti hulikna diciptakeun abdi lil ibadati kanggo ibadah fayan bagi mangka saya pantesna lana ka abdi anak budak supados ibadah bae abdi hu ka Allah taala Gusti lepat Gusti abdi teh padahal abdi teh ibadah teh lain sina nyaho sareng malaikat lain sina satingkat jeung malaikat lain supaya awawuh jeung malaikat abdi dipiwarang ibadah teh abdi diciptakeun teh kanggo ibadah geus sakitu nu penting ibadah we diciptakeun ku pangeran teh sina naon soal diasupkeun ka sawarga kumaha pangeran asupkeun ka neraka ya Allah gerasakeun kumaha atuh asup ka sawarga syukur pada rahmat Allah ya asup ka sawarga rahmat Allah urang ibadah puluhan tahun ieu batur mah 70 tahun teu layak asup ka sawarga kumaha urang sababaraha poe kartos. Jadi urang mah pangna ayeuna tisuk-suk sidunggung ibadah teh naon atuh urang teh tujuan teh tujuanna mah ibadah we lain maneh nepi ka burang peuting disuksul disusul ka ditu ka dieu belaan peak ladang gajih ge belaan manehna ripuh saged dipaksakeun maneh teh ngarah naon eta teh ibadah teh kikituan teuing maneh teh ngarah ibadah da kuring mah diciptakeun ku pangeran teh titah naon lain titah nyatu titah ibadah lain titah hees titah ibadah di mana ayeuna ibadah teu mampuheun kudu hees heula hees kitu di mana ibadah teu mampuheun kudu nyatu heula nyatu kitu kuring mah nyatu teh ai kuat mah teu dahar make kudu dahar heuh kartos ari kuat mah teu sarena make kudu sare da kuring mah di titah naon ibadah. Nah eta nu tukang ibadah teh ngaraoskeun lepat anjeunna dana sabada aya teguran ti Allah Gusti abdi teh dipewara didamel ku Gusti teh abdi teh kanggo ibadah dipiorang ibadah nah abdi teh bet make jeung ngaco hayang make jeung jeung malaikat sagala rupi Gusti sapantesna abdi teh apan ibadah we geus kitu ibadah we lah kitu kieu loba ka hayang itu ieu kitu falamma raja'a mangka sabadana eta mulih deui eta al malaku malaikat teh qala
mangka nyarios malaikat ka Allah taala, ilahi nun Gusti Allah pangeran abdi anta gamparan a'lamu maha uninga bima qala, bima kana naon-naon qala anu ngucapkeun manehna kana eta perkara. Gusti uninga kana cariosan anjeunana, faqala mangka ngadawuh Allah taala idzan anak itu mah huwa ari manehanana lam yu'rid henteu malengos geuning manehna teh an ibadatina tina ibadah ka kami gitu ya. Fanahnu mangka kami nu agung ma'al karami sarta kalomanan kami wal ihsani jeung kahadian kami la nu'ridu kami moal malengos anhu ti manehanana ashidu saksikeun ku aranjeun kabeh kasakabeh makhluk ya malaikati he malaikat kami anni kana sanyana kaula qad ghafartu geus ngahampura kaula lahu ka manehanana. Tuh tibalik ke saeutik tuh rumasa we boroso teh hampura. Nah ieu teh rumasa ibadah 70 tahun di aku make jeung rek diaben kana pangkat hayang sami jeung malaikat ditegor ku Allah ya teu layak sia ka sawarga sia ka neraka sia mah kitu ceuk Allah taala. Begitu ngarumaoskeun anjeun Gusti abdi teh lepat da salerasna mah abdi teh nya Gusti diciptakeun teh kanggo ibadah nah bet abdi teh make jeung loba kahayang. Begitu nyarios kitu Allah ngahampunten nyaksikeun ka sadaya malaikat yen Allah taala ngahampunten kana sakabeh kalepatan jeung dosa eta nu tukang ibadah teh akhirna nya asup surga di hampura. Ala ya rabbu ari i'robanana inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilataya i'robanana keur santri ya inna ari inna teh harfu taukidi nya eta harap taukid wa nasbin jeung harap nasab wa tariqa jeung ari kecap at-tariqa teh ismuha jadi isim inna anu dinasabkeun ku inna wa syari'atun jeung ari kecap syari'atun teh khobaru inna jadi khobar inna tah wa tariqatun jeung ari tariq kecap tariqatun wa haqiqatun jeung kecap haqiqatun wa ma'tufani eta diatapkeun duanana ala syari'atun kana kecap syari'atun ulah ala syari'atin gitu kudu make i'rab hikayat ameh teu lieur ala teh ngajeerkeun. Nah teh syari'atin apa syari'atun mah keur hikayat ngahikayatkeun tadi inna tariqa syari'atun matak macana kudu ala syari'atun. Fasma mangka kudu ngaregepkeun maneh al fasma ai kecap fasma al fa'u arifa'na teh fa'ul fasihah nyaeta fa fasihat arifa fasihat teh fa anu waqi'atun fi jawabi syartin muqaddar li annaha karena eta fa fasihat teh waqi'atun tiba eta fa fi jawabi syartin dina jawab syarat muqaddarin anu dikira-kirakeun kita di mana maneh geus nyaho kita yen tarekat teh syariat tarekat hakikat teh kita idza arafta kita di mana maneh geus nyaho anna tariqa syariatun wa tariqatun wa haqiqatun fasma kita jawab tina anu dibuang idzana dibuang maka fa ieu teh fa fasihat ai fa fasihat teh fa jadi nu jadi jawab tina syarat nu dikira-kirakeun ai syaratna eueuh idzana teuing idzana gaib heeh tah aya fa wungkul jadi jawab fa teh jol jawab weh jadi mangka kudu ngaregepkeun anjeun gitu. Wasma jeung ari kecap isma fasma teh isma na naon ieu fi'lu amrin fi'il amar tina sami'a yasma'un sam'an gitu fa huwa sami'un wa dzaka masmu'un isma la tasma' mas mas maun mas maun itu wa fa'il wa ari fa'ilna isma mustatirun mustatir wujuban wajib pan anta teh fi'il amar mah walaha jeung ari kecap laha teh naibu fa'ili masa musila eta naibul fa'ilna musila jadi naibul fa'ilna musila fa'ila teh
di majhulkeun kudu butuh naibul fa'il gaganti fa'il mustila tah laha jar majrur ieu teh teu jadi naibul fa'il mustila fi mahalli raf'in arafa jadi mustila laha kitu kudu nama fasma ma mustila laha kitu kudima diheulakeun eta laha teh alaihi kana mustilana li darurati karena darurat wa ma ari kecap dina ma mustila teh masdariyatun eta ma masdariyah kitu artos ai ma masdariyah mah artina nakwil masdar kana mustila pikeuna kieu fasma tamsila eta kuduna kitu ya fasma tamsilaha kuduna kitu mustilai kecap mustila fi'lun madin eta fi'il madi mabniun anu dimabnikeun lil majhuli kana majhul asalna masala jadi mustila wa ma jeung ari makna wa ma jeung barang-barang ba'daha sabada ma teh fi ta'wili masdarin dijadi takwil masdar maf'ulu teh maf'ulu kudu maf'ulu jadi hobar teh wama kecap wama ari ma wama ba'daha jeung sabadana ma ai ma mustila teh fi ta'wili masdarin eta teh eta tetep dina ta'wil masdar maf'ulu ulah maf'ulu isma jadi maf'ul isma wa yutamalu jeung diihtimalkeun bisa deui annama sanyana ma teh ismu mausulin isi mausul waqi'atun anu tumiba eta isi mausul teh ala amsilati ala waqi'atun ala amsilatin isi mausul ma isi mausul waqi'atun anu tumiba ala naon amsilatin karena pirang-pirang misil-misil nu tadi alladzi gitu alladzi musila fasma alladzi musila teu alladzi musila alladzi musila teh itu tuh anu ditamsilkeun teh wa naibul fa'ili jeung ari naibul fa'ilna mustila yang udu eta balik alama kana ma lamun makna isim mausul bi'tibaril lafzi kalawan ngitung-ngitung lafaz tegasna idza arafta di mana-mana nyaho anjeun anna tariqo kana tarekat teh salah satun eta aya tilu teh syariat tarekat hakikat fasma mangka kudu ngaregepkeun maneh tamsilal qaumi kana namsilkeunana para wali para ulama ahli tarekat para ulama arifin laha kana itu tamsilanu tilu teh atawa kieu isma kudu ngadengekeun ngargapkeun anjeun al amsilata kana perumpamaan allati masala anu geus ngumpamakeun hak kana itu pirang-pirang perumpamaan lati teh saha al qaumu kaum teh para wali laha kana itu pirang-pirang amsilah artas fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri summa haqiqatun durrun ghala. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyari'atun mangka ari syariat kasafinatin eta seperti parahu wa tariqatun jeung ari tariqah tarekat kal bahri eta seperti lautanana summa haqiqatun saturina ari hakikat durrun eta mutiarana ghala
anu kacida mahal eta mutiara fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri summa haqiqatun durun ghala. Jam sabaraha na maghrib teh? Suruun ta'ari ya bates ya nazam teh ya bat suruun eta tandang fi bayani ma dina nerangkeun barang-barang masalah anu geus ngamisilkeun anu geus ngumpamakeun itu saal kaumu para ulama kaum as-salasata kanu tilu teh abihi ku eta barang famasalu mangka famasalu tuluy ngamisilkeun eta para ulama kabeh asyari'ata kana syariat bisafinati kalawan perumpamaan parahu fi annaha dina sanyanyana eta parahu teh dina pada eta parahu teh sababun jadi sabab fil wusuli dina nepi ilal maksudi kana nu dimaksud wa tariqatu jeung ari tarekat teh wa tariqata ya, jadi tareqata kana atap kana asyari'ata famasalu asyari'ata wa tariqata jeung ngamisilkeun umpamakeun ieu para wali para ulama aulia kana ilmu tarekat ya kana tarekat bil bahri kalawan lautan fi annaha dina pada sanyana eta tarekat lautan teh mahalun jadi tempat lil maksudi kanu dimaksud tempat nu dimaksud apaan aya hakikat aya tarekat mah wal haqiqata jeung ngamisilkeun ieu para ulama kaum teh ieu kana hakikat biduri kalawan inten berlian kalawan mutiara fil intifa'i dina pada dialap manfaatna wal uluwi jeung kalu kaagunganna kaluhuran darajatna ieu mutiara fala yasilu mangka teu bisa nepi sa asyahsu jelema lil haqiqatu ka lil haqiqati kana hakikat allati hiya anu mana eta hakikat teh ad-durru nya eta inten teh illa ba'da wusulihi angin sabada nepina eta jalma lil bahri kana lautan alladzi huwa anu mana eta lautan teh mahalluhu tempatna inten wala yasilu jeung moal bisa nepi si jalma lahu kana eta inten illa kana eta lautan illa bisafinati angin kalawan make parahu wa masalah jeung parantos namsilkeun ba'duhum sapalihna para wali as-salasata kanu tilu tadi teh syariat tarekat hakikat bil juzi kalawan kalapa fa syariatu mangka ari syariat teh kal qasri seperti cangkang kalapa wa tariqatu jeung ari tarekat teh kal lubi seperti eusina wal haqiqatu jeung ari hakikat teh kaduhni seperti minyakna fala yutawassalu fala yatawassalu gitu fala yutawassalu mangka moal bisa nepi si jalma liduhni kana minyak illa ba'da lusuli angin sabada nepi lilubin kana eusina teu kalapana wala yutawassalu jeung moal bisa ditepikeun ya lahu kamana kalau ayat tawassalu pek mal bisa nepi lahu si jalma lahu kamana kana eta kalapana teh illa ba'da lusuli angin sabada nepi lil qasri kana cangkangna batokna. Jadi lamun ayeuna urang hayang meunang minyak wayahna kudu mesek kalapa capek kadang kateungeul kadang kakadek wayahna da moal meunang minyakna lamun teu eta heula geus di butik tuluy
ya parut kun muka gesruk teh wayahna da moal meunang minyak mun teu eta heula geus diparut ka karak di peres geus diperes tuluy di godog panas luat leet kesang deket seuneu wayahna kitu da moal meunang minyak tah engke mah di mana geus nepi kana minyak galeno meunang minyak meunang kitu dunya akhirat teh luhung dunya luhung akhirat agung dunya agung akhirat mulia dunya mulia akhirat ari ayeuna mah hina heula keun atuh nah hararese heula macet heula heuh keun atuh wayahna we heula ana fa al irabu ari robanana eta fasariatun kasapinatin nepi ka beres teh fasariatun wallahu a'lam bissawab.